I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi gigi. Sareng abdi Khairul Nadine Fadilah. Di dieu abdi kelas MIPA 2. Di dieu abdi bade ngadamel biantara anu judulna kenakalan remaja tina game. Jadi abdi sebagai pembaca biantara, Abi sebagai nunulisna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta abdi gigin Ginanjar. Abdi ti kelas 11 MIPA 2. Di dieu abdi bade macakeun biantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji sinareun syukur urang sanggakeun ka hidarat Allah Subhanahu wa taala. Mugia urang sadaya tiasa dipaparinan nikmat keimanan sareng nikmat kesehatan. Hadirin anu kusim kuring dipikahormat. Di dieu sim kuring bade ngabahas kenakalan remaja nu di lingkungan sim kuring. Remaja nu saumuran kuring atawa di sahandapeun kuring. Seueur nu resep kana game. Nu teu bisa eureun main nepi ka peuting malah mah nepi ka teu sare. Sabab eta nu jadi kolot kudu mineng nyarek kana jadi anak yen ngagame teh nyieun urang bodoh. Urang oge nu jadi anak kudu apal waktu ngagemna. HP nu dibere ku kolot kudu digunakeun jeung kegiatan positif supados aya manfaatna ka urang oge. Hadirin anu kusim kuring dipikahormat. HP lamun digunakeun kana hal positif maka urang oge bakal mawa manfaat dina HP eta. Lamun ku urang dipake na digunakeun kanu hal negatif maka urang ge bakal mawa nu negatifna. Lain salahkeun nu ngajieun HP-na, HP mah dijieun supados urang ngagunakeunna meh leuwih lancar dina kagiatan pendidikan atawa pagawean. Kursa kitu we biantara nu ku sim kuring perkawis nu ngabahas kenakalan remaja tina game. Mugia sing aya manfaatna. Nyuhunkeun dihapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Break it down, bring it